acara Warta Sunda. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta kacilakaan di jalan raya nyebabkeun kemacetan lalu lintas. Kacilakaan ieu ngalibatkeun dua kendaraan, nyaeta mobil jeung motor. Numutkeun saksi di tempat kajadian, kacilakaan disababkeun ku kurang waspada salah sahiji pangendara. Patugas polisi langsung datang ke lokasi pikeun ngatur lalu lintas jeung ngalakukeun penanganan. Salah sahiji korban luka langsung dibawa ke rumah sakit pikeun meunang parawatan. Sajabat eta, patugas oge ngusahakeun supaya arus lalu lintas bisa balik normal. Kejadian ieu jadi pangeling-eling pikeun sakabeh pangendara supaya salawasna hati-hati jeung taat kana aturan demi kasalamatan babarengan. Pamirsa, mun sakitu informasi dinten ayeuna. Sim kuring Meilina Ratika Devi saja pamit mundur.